Cenah kiai kula mapan di kantor asana teu kuat 27 mah 2 hiji asal ganjil bae we. Ih kula mah ngojek pan kiai. Teu kuat 20 hiji mah. 17. Aduh cenah kiai kula makan sok muka warung di pasar mah nya 17 poe batu teu kuat 11 bae 11 ulah loba-loba. Kiai kula mah pan sok di huma di sawah tani. Oh, tani teh atuh lamun teu make tanaga ku 7 poe bae 7 poe saminggu berarti Senin dang. Kiai kula mah tuh pagawean teh lain lalagaan lantaran kula mah jadi centeng. Parah jadi Ustaz. Jadi saat pamapan keamanan lain lalang tilu bae keamanan centeng tilu bae. Waduh cenah kiai kula mah lain lalagaan usaha teh koreh-koreh cok jadi mah teu kuat kiai lamun tilu mah sapoe. Sapoe saja. Sapoe we geus. Kiai cenah kula mah sapoe gitu modar. Sapoe teh. Aduh kira puasana teh si budak. Dibere 27 anu dibere tuh 2 hiji anu alasan ge sapoe ge henteu keneh we geus pae. Sakuatna ya sapoe 2 poe ngan azaman 27 ada dileuwihan leuwih ti 30 3 hiji 32 33 leuwih ti ulah sabulan. Puasa sunah mah beda jeung puasa wajibah Ramadan kudu dipeting bae niatna kasubuhan bae teu niat teu jadi puasana bari wajib urang skos nu puasa teu dahar teu nginum bari teu puasa sawal wajib qada dina puasa sunah mah teu kitu urang subuh udah encan inget ieu raja jam genep ai kamari ngaji cak kiai teh hore tanggal 1 Rajab jam genep atau jam 7 ingetna geus jadi puasa niat kaula puasa bulan Rajab poe ieu bulan Rajab jadi dah tah puasa sudah mah tah kos kitu babari dijelaskeun sote kalain santri mah geus tapis santri ustad kiai bab puasa mah geus tapis urusan niatna mah puasa mah can puguh. Hai bab niatna geus tapis jana mah. Geus disapindah di Riyadh di Takrifatul Muin. Ikna geus babari. Ngan tapis ge praktekna mu wallahu a'lam. Teori. Nah, jadi urang jam 7 garak inget ieu Rajab niat kaula puasa dina poe ieu puasa sunah Rajab lillahi ta'ala. Geus jadi. Ieu mah lain jam genep jam 7 jam 9. Kamari minggu ngaji kiai ngajelaskeun horeng ieu poe Rajab tanggal 1 jam 9 ya karak niat. Jam 9 tuh masalah. Niat kaula puasa sunah Rajab dina poe ieu sunah nilai beres. Geus jadi. Ieu mah lain jam 9 jam 11. Jam 11. Horeganan jak kiai teh kawari Senin tanggal 1 niat kula puasa dina poe ieu dina bulan Rajab sunnah lillahi taala jadi cek pamajikan kapan teu ngarokok teu puasa aing emang sahur teu sahur niat teh jam berapa jam 11 ai tadi lain ngawuduk cek pamajikan eta mah aing geus sataun ge kuat puasa kos kitu mah puasa sih gak uduk heula cak kiai ge menang ingat jam 7 jam 9 jam 11 ngaji mantap ke cak salakina ka pamajikan ngaji tuh ngeunaheun menang cak kiai ge niatna jam sabaraha bae heuy menang ge cak kiai ge mun memeh ngadaharna naon emang gitu atuh degekeun ngajina emang didinya ngajina di mana jadi itu da tukang sate paingan ribut ada di imah jeung pamajikan ribut entah ngaji nawan ada tukang sate jero ari dahang sih kan jero mah tak kos gitu jadi menang sote
niat jam genep jam 7 8 9 10 lamun memehna encan ngadaharna naon can ngawuduk can ngopi can ngarokok kumaha cara kieu lamun ngadahar kupat atuh sarua abong-abong tadi disebut ku kiai kupat mah teh ye payah di lembur mah payah ngaji teh kudu tepek bae nah iyalah can ngadaharna naon inget jam 9 niat jadi can ngadaharna naon inget ieu Rajab jam 10 jadi masalah nu penting encan ngadaharna naon ulah cara tadi guys kak ulah penting ngopi-ngopi puasa hebat ngaji kamari beritakeun man ku kiai teu sahur teu kudu sahur jeung puasa sunah mah di mana ingetna bae tadi lain ngauduk ngauduk mah masalah teblot aja mah cek kiai ge di mana ingetna bae tah untung aya pamajikan rada deres tah deres ada inget tah kah jadi meunang lamun macan ngadaharna lamun geus ngadaharna mah teu jadi menyepas kos kitu puasa kos kitu batur mah 2 tahun deh wani tah mah suka-suka daruduk heula pan ngadarudukna ge poho atuh sarua bae ka poho ge babong-abong poho teh meunang bae nah ieu memeh ngadaharna naon niat masalah bahasa sunam datang ke nukolot bae menukolot lantaran nukolot mah buah kapanggih deui buah teh jeung Rajab di deuleu hulu geus wisa handapun bujal ge pasti aya huisa jabulu irung ge huis atuh geus lae eta teh Rasul Allah utusan Allah cak huis teh hei sia aing diutus ku Allah bahwa sia teh statusna ku ari geus kolot aing geus kolot deuleu babaturan sia coba mang anu di mana di ditu cari pakuburan geraneangan tempat yang sia huis teh ngomong gitu huis ulah segala main bola nonton TV HP-an tolol sia huis cari kanan huis goblok sia ye cak huis cari kanan huis Masya Allah urang teu kadenge beta Rasul Allah eta utusan Allah adalah huis mantak lamun aya aki-aki nonton main bola huis renyem ge di dieu ge renyem eta keur nyare kanan goblok tolol bolon wis eta Masya Allah nah sing ada geus kolot mah lantaran moal kebal deui ka ditu itulah ieu nu kolot wayahna datangkeun ka 27 nu ngora mumpung ngora keneh tanaga gede keneh perang nafsu luar biasa gedena nu ngora leuwih gede ganjaranana puasa Rajab nu ngora jeung nu kolot gedean keneh nu ngora sebab nu kolot mah puasa teu pantes jaga eueuh kahayang ngadahar siki asem geus teu teurak atuh ngadahar siki asem endahan huntu ke bawah ke jero mal beres geus teu kuatir puasa wajar ngadahar daging ngan dikemotan doang dikemotan nya nama teh nyaho daging teh nyaho tulang nu penting dikemotan bae daripada kos kitu atuh banding puasa mendingan puasa nah aya nu ngora keneh segala beuki segala lancar tapi nyana nahan hawa nafsu pohara jasa budak ngora bisa puasa tamagus gedena deui ganjaranana alhasil nu boga kuat Allah nu nitah puasa Allah ulah rasa maneh mun tayanglah ka nu bogana ka Gusti Allah Subhanahu Ta'ala mudah-mudahan orang diberi kuat diberi tabah diberi daek ngalaksanakeun puasa Rajab lobana 27 poe saeutikna sapoe nah dek diliwatkeun datang ka Ramadan loba aki-aki mah nu liwat datang ka Ramadan loba aki-aki mah liwat teu puasa maksudna itulah seputar Rajab
dibahas roh jeung jin jeung bana geus urang unggal tahun ieu masa kadar wiridanana di jero bulan Rajab ulah petot-petot jeung ulah cicing ulah asa-asa bacalah sholawat saloba-lobana sebab di bulan Rajab Kangjeng Nabi urang dihiberkeun disebrangkeun ti alam mulki ka alam malakut ialah Isra Mi'raj atuh nyebrang ti alam mulki ka alam malakut ieu kene alamna mah ieu kene alamna pan urang ge lamun urang boga wiridan surat jin urang bisa ka nagara jin urangna di dieu kene dibaca ku urang surat jin tet urang boga ijazah kemudian aya hiji ayat anu dihubungkeun jeung alam eta urang di dieu kene tak alam ieu urang aya di alam jin mentek di dieu teh ga hiji ieu kene majelisna mah tapi ngahiji manusia jeung jin di alam ieu manusia nu kadaleuk urang di alam belah dinya jin ieu kene tempatna mah mantak sing ada bisa nubukna panjang nah eta beda alam nubukna panjang nu janggotna panjang eta beda alam eta jelema ada di dieu kene kos gitulah ieu carita hikmat alamna ieu kene daerahna mah urang ka Banten di bawah tah ku jin aya anu sok dibawa ku jin daerahna eta kene Banten kene kan fungsi teh dua hiji Kesultanan Banten nomor kedua di Kota Serang teh di Kota Serang teh kerajaan jin jadi ti mimiti Cikande eta kerajaan jin jatang ka Pasarau eta kerajaan jin ke aya di kerajaan di Kesultanan Banten beda rajana mentak lamun urang pas jembatan Cikande uluk salam dirinya kayak di Pasarau uruk salam balik meri samping orang dirinya nah kayak di alam jin kerajaan jin di Kesultanan Banten eta kerajaan jin Islam aya deui terus kabelah ditu daerah Baduy eta aya kerajaan jin kafir terus orang Kalabuan sisi laut tadinya aya deui kerajaan jin kene tapi kafir dua kerajaan Islam di Cikande ka Pasarau eta adalah kerajaan jin Islam Kesultanan Banten kerajaan jin nah maksudna ge urang daerahna ieu kene tapi lamun urang bisa disingkapkeun teh ka daerah ka negara jin ieu mah lain di alam mulki alam ieu eta mah alam mulki kene alam jin mah alam jin teh alam mulki kene urang dibere ku Gusti Allah kaleuwihan sebab geus teresep ka dunia teresep ka makhluk hubungan teresep teh geus hubungan nafsu jeung setan dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ka alam malakut set di alam nu eta mah hese nyaritakeunana lantaran tama jarang nu nyaba hanya kutub-kutub aulia jeung para aulia-aulia Allah anu dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ka alam malakut set Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi urang bisa nyaba ti alam mulki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lamun Kangjeng Nabi mah jelas di abadikeun dina Al-Qur'an subhanallazi asra al ayah atuh umat nage bisa lantaran Kangjeng Nabi teh uswatun hasan nurutan urang sepak terjang Kangjeng Nabi dina akwal afal jeung ahwal nah sesuai pisan jeung Kangjeng Nabi aya ridho Allah dibere urang nyaba ka alam malakut saha nu bisa nyaba ka alam malakut Syekh Asnawi caringin eta teh geus bisa nyaba ka alam malakut geus puguh Sultan Hasanuddin Maulana Yusuf Syekh Mansuruddin nyana geus bisa nyaba ka alam malakut sebab nyana di Mekah hayang ka Banten nyana teu kudu meuli tiket urang makan kudu meuli tiket ngaranna leuwih hiji ngaran bae geus akhir tapi saya Mansur teu kudu make tiket teu kudu make visa sup ka sumur Zam-Zam sacat keluar
gitu nusuk urang dipakai mandi teh nang kadang-kadang cibulakan saya bodoh ulah sok ngomong sok ulah memilih ikan loba jelema kadeu bodona kan iya segala sumur 7 segala naon aduh cibulakan